urang jeung si Raja Vlog teh ya. Jadi video poe ayeuna urang ngedek usaha sambil wisata. Cuman urang aya nyisihkeun aya vlogna lah dina video ieu ame supaya maraneh teu kesel lalajo video ieu. Tah pokona mah tingali urang ayeuna edek ka arah Ranca Buaya heula. Pulang ti arah Ranca Buaya langsung ka Pamengpeuk. Pokona mah bakal terus bolak-balik keliling sambil ngabuburit sambil nungguan buka puasa. Pokona mah heulah tuturkeun perjalanan urang. Ya. Oke, ayo. Tuh, jadi urang ieu teh sorangan di baturan. Ayo. Pamengpeuk. Cuman Pamengpeukna Pamengpeuk leuweung ieu mah euy. Coba sekali tak bekok. Kurang, nah eta. Jadi target kahiji gagal. Tinggal menuju ke target kedua. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Target kedua sudah ganti gagal. Oke. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Target kedua guys, semoga berhasil. Doakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu orangnya sudah ada. Pak. Sampai nanti saya kembali, saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan ringan, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selalu. Saya bilang biar nona jauh tapi sari buat jumpa sama Pona. Si nona bikin galau sama tak senama, tidak ada kabar sehari. Setiap berburu kaya suka lagi gimana kau? Pergi di mana kau? Taruh di mana HP sampai kau terangkat kau? Dan bikin hati lemah, coba kabar baik-baik kah?
Cai tetap. Bang apa? Assalamualaikum. Ya cai. Waalaikumsalam. Jadi target kedua bieu alhamdulillah berhasil. Cuman target kahiji tadi nya gagal tapi ya tage lain berarti gagal total. Isuk cenah di takar itu deui. Ngan bieu alhamdulillah berhasil hiji target kedua. Nya bieu teh berhasilnya. Tuh mana gerak keuanganna tuh. Vlog wisata sambil nge-vlog ya. Tuh target kedua masih kene masih kene singit bang gitu. Bang. Bang ke. Alhamdulillah Isuk mah gede mana? ya isuk mah bakal gede juga nama ya pokoknya mah doakeun ya barudak isuk aya pencairan deui isukan we tapi rek tetap di vlog pokoknya mah tetap supaya katingali kumarane da ngadawan gaji YouTuber hese atuh mendinge ieu usaha sambil nge-vlog ya pokoknya mah gitulah di simkuring mah tong seueur basa-basi tah pangitan kitu wis nah ada motor ini barudak Sunda khususnya asli orang Sunda Hampura pilih aya nu kata-kata nu awon kadangna tarik balik ya pulang balik usaha ya sebaiknya duit teh 2 juta punya 2 juta sejuta sewa. Nah jadi gitu barudak buat jajan seharian habisnya wisata sambil usaha tah model kieu barudak Habisnya balikan kana naon we? Ono perlu habis 1 juta. Oma. saya besok dah Besok dibere deui mah tah. Semua dibere deui besok habis. Siap bos. Alhamdulillah ya karek buka puasa. sampai pulang usaha pas beli pas lupa ya pokoknya nama gitulah musim kelima kita si ayah kapan nonton beli Sana mah kudu sarolan teh jeung parwa. ya pokoknya nama gitulah wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum